Yuk, kemana yuk? Ayu, rek kemana Ayu? Ayu Soraya. Ayu Soraya, rek kemana Ayu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh. Ayo hayang udud teh. Jangan aram teuing ieu lemur teh. Me eueuh sora jelema-jelema acan. Jika nanti lemur jempling kemah sadang mun mau hayam suruh rame. Orang neangan kanang hayam. Paukeun acan di lemur teh duh aing mah. Mauk naon teh nya? Goblok teh pahit nih. Goblok teh sebeunang. Paukeun teu beunang goblok teh. Ieu kudu ngopi heula Maba lagi newak hayam gitu bisa can ngopi mah. Aing itu. Boga duit ieu teh keur gocap-gocapna. Dibelikeun kana kopi. Moal menang beas atuh meureunnan. Iya mah. Maneh mun hayang ngopi mah ka warung we si Barnet keur ngopi di warung. Saha euy. Irapat lainnya euy. Tapi sugaan we heueuh. Lah urang buktikeun lah. Ilap teh itu si Barnet nih keur ngopi. Samperkeun ah. Ih, ade maneh ngopi net euy. Keur ngopi. Arek ngopi maneh. Atuh hayang. Sok mesen. Tapi engke bayar ku manehnya? Gampang masalah bayar mah sok we mesen heula. Bira ge kopi. Mang, panggilkeun kopi hiji lah, Mang. Heug sabar hiji. Oh, hiji we. Siap teh dagoan. Ya, kopi teh. Nuhun, Mang. Sok. Kade ngararanyuk ah. Moal atuh, kayak dibayar ku si Barnet. Siap lah, hari kitu mah. Sion we dianyuk. Naon? Eta cenah ulah dianyuk. Mana boga duit teu? Tuh kalem we tukang kopi. Sok kopi heula ayeuna malah. Tak udud teh. Udud. Bae tuh. Supaya usaha. Enggak usaha. Untung maneh euy. Aing geus tepung panjuruan teu ngopi-ngopi. Tepung pangjuruan kumaha teh sia mah bahasa teh rupa-rupa tepung pangjuruan deh aing rupa-rupa pisan. Heueuh, tepung panjuruan teh samingu 7 peuting tah eta tepung panjuruan. Samingu 7 peuting. Mana teh kudu bersyukur tak aya urang pangijeng urang jadi bisa ngopi. Nya eta pirang-pirang. Atuh. Bieu teh di ditu teh aya nu ngareos ka urang teh ilapat. Nah ilapat teh buru cenah si Barnet ka warung keur ngopi. Matak ka dieu we pek tening bener ilapat teh eta teh. Ilapat waduk sih mah. Yuk, kemana yuk? Ayu, rek kemana Ayu? Ayu Soraya. Ayu Soraya, rek kemana Ayu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ayo hayang udud teh. Sok udud. Iya. Bare udud. Sok tadi dia tuh cali. Eta nago. Ya, udud ya. Ini memang Ayu Soraya. Ayu Soraya. 10 tahun.
3 tahun. Bogoh teh ka Mang Ius. Bogoh teh ka urang. Bogo. Kasih Nunu mending bogoh nasi Nunu mah ganteng. Si Nunu mah ganteng juga ku pagowok. Besok udah cenah telah udah na bare udut. Sama Mang Eta. Wah, ya udud. Mang Ius urang. Mang Ius Barnet ya. Ngopi. Tuh, setia si Nunu. Bogoh ka si Nunu? Bogo. Bogoh si Nunu tuh. Masuk ke batur teh ngono. Bogoh na ka mana sih? Oh, pan mana ki jomblo kene masuk ke Kalau Mang Ius. Aing malah aku kieu Urang mana? Orang Urang Jakarta Dayu. ka dieu. Lain urang Jakarta urang mah. Orang di dieu. Tak bogoh ka si Nunu. Bogo. Bogoh. masuk bos mah. Atuh kan Mana nu jomblo aing mah sloba. Kabogoh mah. Yuk, bogoh ka si Nunu. Aing ngomong I love you gitu. I love you. I love you cenah. Siap mau. I love you cik si Ayu. Yo ieu naon yuk? Oh, kopian. Oh kopian. Bogo. Naon kara ieu? Oh. Aya ngopi ayo. Hoyong. Nya Nunu panggil dino. Panggil ngopi nu. Aya ngopi cenah neng Ayu ka Bogor maneh. Kang kopi Kang. Kopi naon ayu? Ayu kopi naon? Susu. Kopi susu cenah. Kopi susu cenah. Panggilkeun hiji. Hari kopi aya susu. Hah? Kopi susu. Kopi susu. Resep aja. Oh, kopi susu cenah. Resep cenah Ayu mah kana kopi susu. Oh. Oke daguan panggilkeun. Yuk, kopi teh. Iya. Usah bakong mana kopi nang yuk. Gerak uyup yuk. Panas keneh nya. Iya. Ngeunah pan buatan Mang Nunu mah nya. Ngeunah. Ngeunah. Atuh da Mang Nunu pan ganteng. Ganteng. Juga ku pagowok. Kaboyong. Udud bari ngopi eces Ayu. Mana mau bogo atuh seteng ngomong sok dipempar-pemparkeun we ka urang semalieur ah. Oh, semua si Ayu bogohna ka maneh. Nya, Ayu mau bogoh ka si Nunu nya. Iya. Bogo. Serius. Tuh, serius. Besok gerak uyup, Ayu eta kopinya. Pedo menang. Timang nya. Enak. Gara bayar tuh. Besoknya Ayu rek bobogohan mah jeung Mang Nunu gaya duaan. Urang marek ini teh. Urang rek mayar heula kopi. Ya bayar lo. Bilang heula I love you atuh ka Mang Nunu. Bilang I love you. I love you gitu Mang Nunu. I love you Mang Nunu. Oh. Mang roko sabungkus kopi 3 meureunnan tadi gorengan si Nunu hiji. Jadi sabaraha? Tilu-tiluan. Tilu-tiluan? Kan nu mayarna si Nunu. Oh siap. Nya. Siap. Kayaknya orang rek balik heula. Oh, gae. Masih bayar dan? Yes. Oh. Baik, selamat berpacaran. Ku pagowok. Oh lah. Ganya yuk, udah mau minggu naik balik. Iya. Oh, Iya. Mang, nuhun. Nuhun kumaha bayar heula tuh. Bayar heula. Emang can dibayar kitu ku si Barnet? Canda tadi cenah rek ku si Nunu dibayarna. Wah, dan sugan, emang sabarahan gitu? Tilu-tiluan. Hei, lain buka duit nah aku sakit ya nanti jadi ketempuhan yang berenanya. Buah edan tuh ya. Udah tadi ngomongnya gitu. Lain jadi ketempuhan ini mah. Sarbarnet. Ya pulang anak. Oh, nuhun mang. Sami-sami. Sarbarnet. Buah edan sugan. Lebok si Nunu ku aing digawean. Bongana tuh da aing ngopi nah hayo we ditutur-tutur. Nyaho we di aing di warung keur ngopi teh. Da nyaho aing oge mah teh bogaeun duit teh. Man mau ngaluarkeun. Aya mah hakan si teh ulah mayar kopi jeung udud aing. Eces pan. Usahakeun siap Barnet ku aing. Aing ditipu. Makanya duitna keur meuli beas teh. Kamanan jangan uang itu meuli beas atuh ini urang namak meureunna. Oh iya. Beas euy. Oh, halus keneh. Iya mah atuh. Pucuk dicinta beas pun tiba atuh meureunnan. Eces pisan aing lah. Berarti budak soleh mah di mana we? Ditipu ku si Barnet keur meuli beas meunang beas nyamperkeun sorangan pan buktina ah. Ya eces pisan aing mah ringrang ini mah.
Biasa aing di dia kusaha euy. Aduh, aing mah makan yang biasa gitu-gitu nah. Wah, aing mah bakal dicarekan ku indung aing mah. Goblok ditambah biasa-biasa eueuh. Ah, aing mah mau balik mah.